Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillahnya kumaha kabarna dinten ayeuna mugia urang sadayana aya dina kasehatannya. Amin. Tah dina danget ayeuna urang tepang deui sareng mata pelajaran bahasa Sunda. Tah ayeuna urang bakal asup kana materi katilu di semester 2 ieu nya nyaeta materi carpon. Tah ayeuna urang wawanohan heula. Carpon teh naon sih? Nah, carpon teh nyaeta singgetan tina carita pondok. Nyaeta karya sastra anu direka dina basa lancaran kalawan ukuranana pondok. Nya jadi carpon itu adalah singkatan dari cerita pendek ya kalau bahasa Indonesianya mah. Nah, yaitu karya sastra yang disusun atau dibangun ya yang dibuat dalam bentuk bahasa lancaran atau bentuk prosa. Ya, bentuk prosa itu ada carpon, dongeng, novel ya. Nah, itu bentuknya prosa. Nah, tapi kalau carpon itu ukurannya pendek. Nah, carpon teh ngagaduhan ciri. Cirina teh aya naon? Cirina nyaeta jumlah kecapna ukur 5.000 nepi ka 7.000 karakter wungkul. Nya, nah pami diketik dina kertas A4 mah biasana jumlah halamanna tanapi jumlah kacana teh 4 nepi ka 7 kaca. Nya. Lajeng. Tah, upami nilik eusina jalan carita atawa galur carpon mah ilaharna sajalur tararea tur teu pajaruwet kawas novel. Kitu deui latar atawa settingna estu digambarkeun saeutik pisan tara papanjangan nya pon kitu deui palakuna tara loba teuing. Nah, kalau kita lihat dari isinya, jalan cerita atau galur atau alurnya, plotnya ya. Carpon mah biasanya hanya menggunakan satu jalur ya, tidak pajaruwet atau tidak sebanyak yang ada di novel. Kalau novel biasanya alurnya kan kemana-mana gitu ya, baru tek gitu finishnya. Kalau misalnya carpon biasanya alurnya tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu banyak. Nah, juga latar atau settingnya ya itu juga digambarkannya atau disajikannya itu hanya sedikit aja ya. Juga pelakunya atau tokohna. Nah, biasa nama 2 atanapi 3 nya dina carpon mah. Lajeng unsur carpon anu kahiji nyaeta aya tema atanapi jejer nya hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Hartina naon-naon anu ditepikeun ku pangarang keur nu maca. Ya, jadi hal atau gagasan yang disampaikan dari pengarang pada karyanya ya. Artinya apa-apa saja yang disampaikan kepada oleh si pengarang kepada pembacanya. Teras anu kadua aya tokohnya, aya palaku atanapi tokoh. Nah, tokoh anu ngalalakon atawa anu dilalakonkeun dina carita. Tah, dina carpon umumna palaku teh manusia biasa. Beda jeung dina dongeng, carita pantun atanapi wawacan. Nya biasa nama palakuna teh dina carita pantun atanapi wawacan mah makhluk goib sabangsaning jin nya jeung sasatoan anu bisa ngomong. Pokona mah anu dongeng mah ngagaduhan pamohalan we nya, hal anu ngandung pamohalan. Tah, ai tokoh-tokoh dina carpon mah umumna oge mibanda watek atawa karakter sakumaha kahirupan manusia biasa. Nya aya nu sok ngabohong, aya nu jujur, aya nu babarian nya, aya nu bageur kitu nya. Eta palaku nya.
Teras anu katilu nyaeta aya latar atanapi setting. Tah, waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Latar tempat umumna bisa di kota, bisa di desa, bisa di sekolah, di kelas, di kantin, di masjid, ya. Tah, ai latar waktu mah biasana dicirian ku jam, tanggal, tahunnya, berang, tah siang, sore, atawa peuting. Tah, gitunya. Oge aya biasa nama latar suasananya, aya suasana sedih, bunga, gitunya, tegang misalnya teh. Tah, teras anu kaopat nyaeta galur atanapi plot, alurnya dina basa Indonesia nama. Nah, nyaeta jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Galur dina carpon aya nu merele atau maju, aya galur mundur, aya oge galur mobok tengah atau napi flashback nya. Nah, anu kalima nyaeta aya amanat, hal atawa perkara anu bisa dilenyepan tina eusi carita ku nu maca. Pangpangna mah biasana aya mangpaatna keur kahirupan. Amanat teh bisa jadi mangrupa pesan ti pangarang keur nu maca, ya. Jadi amanat dalam carpon biasanya mengandung biasanya ada manfaatnya untuk kehidupan yang disampaikan dari si pengarang kepada pembacanya. Ayeuna kumaha sih lengkah-lengkah urang teh ngarang carpon? Tah, rek nulis carpon teh kumaha lengkah-lengkahna? Anu kahiji, urang teh kedah milih topik atanapi tema. Tah, tema teh rea nya. Contona aya tema atikan atanapi pendidikan, aya tema sosobatan, cinta, sosial, misteri, jeung saterusna. Tah, anu kadua nyaeta nangtukeun warna jeung target. Maksudna warna teh naon, Miss? Maksudna teh saperti urang teh bakal nyieun carpon anu warnana apakah drama, warnana teh drama, carpon religi, carpon romantis gitunya, atanapi carpon nu kumaha gitu. Urang oge kedah nangtukeun target anu macana. Naha budak gitunya, rumaja atawa kolot nu bakal maca carpon urang teh gitu, kudu ditangtukeun. Teras anu katilu nyaeta nangtukeun palaku, nya nangtukeun tokohna. Nah, tataharkeun palaku carita anu rek dipidangkeun dina carponna teh kudu asak saha palaku utama jeung saha palaku tambahanna. Ya, jadi kita harus menyiapkan dulu. Kita siapkan dulu nih tokoh-tokohnya siapa aja yang akan ada di carpon ini. Ya, siapa pelaku utamanya, terus siapa pelaku tambahannya. Ya. Teras anu kaopat nganalisis watek palaku atanapi tokohnya. Gambaran watek palaku bisa ditinggal tina paguneman antar palaku, pikiran palaku jeung gambaran fisik palaku, ya. Jadi gambaran watak atau sifat dari tokoh tersebut bisa kita lihat dari dialognya, dari percakapannya, bisa dari pikirannya, ya, juga dari gambaran fisik tokoh tersebut. Lajeng, nah teras urang teh geus nangtukeun sagala rupana, geus nangtukeun tema, warnana, targetna nya, teras palakuna, geus nganalisis watekna, urang kudu nulis galur ayeuna mah. Tulis alurna teh. Nah, tadi teh nya galur teh carita galur carita ngawengku naon-naon anu bakal kajadian. Dina carpon eta teh nya konflik nu bakal kajadianna teh naon, jeung akhir caritana penyelesaian konflikna teh ciga kumaha. Tadi tulis galurna teh. Nah, teras lamun tos ditulis galurna, tangtukeun galurna teh rek make nu mana. Tah, tangtukeun galur carita kalawan merenah tur hade nepi ka bisa mere kesan kunu maca, ya. Jadi harus menentukan alurnya yang
baik, yang bagus ya, sampai bisa membuat kesan kepada para pembacanya. Nah, galur itu aya tilunya galur teh. Aya galur maju tadi teh anu merele, tah aya galur mundurnya. Jadi ti tukang heula panderi ti heula tah. Jeung galur bobok tengah nu flashback tadi teh. Lajeng tah atos nangtukeun galur ayeuna tangtukeun latarna. Tangtukeun di mana tempat kejadian caritana nya. Teras iraha waktu kejadianana. Terus bade kumaha sih suasana kejadianana teh gitu nya. Rek di mana cik tempatna misalna teh di kelas. Nya iraha waktuna oh berarti beurang. Tah kumaha suasana kejadianana biasana mah rame nya di kelas teh tah. Kitu contohna nya nentukeun latar. Teras milih puseur sawangan. Kita memilih sudut pandang. Puseur sawangan teh sudut pandang ya. Nah, dina ngarang carpon perlu ayana puseur sawangan anu eces. Kita perlu sudut pandang yang jelas. Nah, urang rek make puseur sawangan jalma kahiji, ya apakah kita akan menggunakan sudut pandang sebagai orang pertama yang menggunakan kata aku nya abdi kuring tah eta teh jalma kahiji atanapi urang teh bakal jadi puseur sawangan jalma katilu nya manehna kitunya di situnya teh di carpona teh. Nah atanapi urang teh bakal jadi milih puseur sawangan anu sagala nyaho. Nah biasana di bahasa Sunda mah disebutna ngadalang nya. Tah teras ayeuna milih kecap atanapi diksi ya pemilihan kata. Nah pilihan kecap anu merenah bakal bisa pikajieun tur mere kesan anu alus kanu maca. Tah pilihan kecap bisa nangtukeun alus henteuna ajen atanapi kualitas carpon. Ari sababna ku ayana pilihan kecap bakal bisa ngaluyukeun patalina antar kecap jeung antar kalimah. Jadi pemilihan kata yang baik, yang bagus gitu ya, akan menjadi kelebihan dari carpon tersebut. Ya, juga pilihan kecap juga bisa menentukan bagus atau tidaknya kualitas dari carpon yang kita buat. Nah, itu sebabnya ari sababna ku ayana nya pilihan kecap teh, pilihan kecap yang baik itu akan bisa jadi kita bisa menyesuaikan ya ada kaitannya gitu ya, ngaluyukeun patalina menyesuaikan kaitannya antar kata dan antar kalimat. Lajeng nyusun rangkai karangan luyu jeung galur. Nah, rangkai karangan diperlukeun sangkan carita teu sumpang-simpang kaditu ka dieu. Nya kusabab eta teh carpon teh kan carita pondoknya mung 5.000 nepi ka 7.000 karakter. Tah, jadi si rangka karangan teh diperlukeun supaya naon? Supaya si caritana teh teu sumpang-simpang teu kamana meni kitunya. Jadi langsung gitu caritana teh to the point gitu. Teu ka ditu teu ka dieu heula gitu. Nya lajeng nitenan unsur intrinsik jeung ekstrinsik. Jadi memperhatikan unsur nya. Unsur intrinsik teh naon? Nu tadi teh aya tema, aya palaku, latar, galurnya jeung amanat. Pami ekstrinsik mah berarti kan dari luarnya. Ekstrinsik mah berarti latar belakang masyarakatnya atanapi latar belakang si pengarang. Teras nyusun carpon dumasar kana rangkai karangan. Nah, tadi teh nya urang teh kan tos nyieun rangka karanganna teh. Nah, nyusun carpon dilaksanakeun ku cara mekarkeun rangkai karangan jadi alinea-alinea nepi ka ngawujud jadi karangan gembleng. Nah, urang teh tos nyieun rangka karanganna teh ayeuna urang mekarkeun. Ya kita kembangkan rangka karangannya menjadi alinea-alinea yang akhirnya nanti akan berwujud menjadi karangan yang secara keseluruhan gitu ya, yang sudah jadi gitu.
Anu terakhir mah ngajudulan carpon. Tah judul karangan ditangtukeun dumasar kana eusi carita. Bisa wae dumasar kana palaku utamana. Nya misalnya palaku utamana teh Surti. Tah tiasa eta si judulna teh mung Surti. Jadi kan si anu maca carponna teh naon sih ieu teh nyaritakeun naon sih Surti teh gitu. Surti teh saha gitu kunaon si judulna teh bisa Surti gitu. Tah, berarti kan membuat si pembaca penasaran gitu ya. Jadi yang akhirnya mereka akan membaca carpon atau cerpen yang kita buat. Seperti itu. Nah, tah, mung sakitu meureun nya materi carpon mah pami aya nu kirang jelas tiasa ditinggal di buku paketna atanapi tiasa japri wae Kamis. Nya pami aya patarosan oge mangga tiasa japri wae Kamis. Hatur nuhun sadayana kanu atos ningal atanapi nonton videona ti awal dugi karengse nya hatur nuhun oge kana perhatosanana nya sing sumanget sing soson-soson amit mundur amit mungkur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.